Lebar mata pengen ke boga duit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau udah kenal neta? Iya keur ngalapan motor nanti katingali. Oh nya, lain meni halus kieu. Mau udah boga motor? Saha nu butuheun erek dijual butuh duit. Bener rek dijual mau udah ya? Bener erek nanti boga duit. Heuh atuh kitu mah cing wang postingkeun na Facebooknya mau udah sok tereh geura. Na Facebook mah. Sok jang atuh. Siap. Yang foto. Postingkeun di na Facebook. Tuh, Kang Do, tingali geus aya nu ngomen na Facebook. Bade dical sabaraha, lokasi di palih mana cenah? Sok atuh telepon cenah ka dieu, ari bener mah. Heeh, siap. Halo, Assalamualaikum. Iya nu periogi motor. Mohon iya na aya rencangan bade ngisa motor Beat. Mohon lokasina di Ciakar Sukamaju, Mohon. Mohon diantos ayeuna atuh sok. Mohon sok bade ka dieu mah. Mohon diantos pisan nya. Yuk, mangga. Waalaikumsalam. Tuh, nya tereh nanu kieu mah. Heueuh nya canggih jangan dike wari mah babarinya, teu kudu capek. Tah, gitu. Sih mah tungguan ya. Punten ieu teh leres anu bade ngical motor. Mohon tanya motorna mana sok beli bade tinggalian heula. Oh nya kewang tinggalian heula nya. Ari ieu pajakna jalan ieu. Jalan ya mah pajak mah komplit cenah ieu mah. Suratan oge masih ieu ngatara pake kemana-mana ieu mah. Nya. Ieu mah motorna tingali harerang keneh ieu atuh. Tara diangge ka mana-mana ku mangga mah. Tingali ban atuh masih keneh jalabrig ieu mah. Body malah sih keneh mulus satu sakieu mah. Teu aya rusak racetna naon. Nya sae mulus motorna mah. Wios ieu Bang cobian heula. Tuh cenah dicobian lah kumaha. Muhun sok mangga bade cobian heula mah. Nya mohon atuh nya Bang cobian heula nya. Sok. Cobian heula atuh nya. Ya sok cobian heula. A few moments later. Pak, anu ngajaran motor teh mun sasila lihat teh nya saya kesel kumaha ieu? Heuh puguh mau deui. Nah kat alang-alangan teuing kieu. Urang mana eta teh anu meserna teh? Eta apa? Pan eta mah tina HP tadi. Alah hari kieu mah si asahari Bang kumaha atuh? Teuing atuh mang euy. Mau da abi kumaha atuh nya, da geus beurang. Heuh gari ge kumaha tuh urusan anu motor? Keun we atuh Kang Doy teh masuk gane ke balik deui. Nu motor mah. Gitu lah, jangan heula gitu lah. Aing nugawan motor geus rokok geus biak sabungkus aing cita tadi ini kesel. Bobo mal datang ieu mah. Geus wayah ki wari ya motor can balik-balik naik mah balikna ya teh tuh. 3 weeks later. Alah, mending Kang Doy jadi kieu. Ih, sieun. Marah.